udang teh. Teh udang. Teh gandeng Aisyah. Buru udang yang sia-sia we. Ngeganggu atuh deh. Iya mama nyeplok endok, ngan endokna sisa 2, Kang Dorifa jeung Disma. Mama ya Abi mana? Iya mama ngadamel bala-bala, mami jeung bala-bala. Hayo we bala-bala sesapoe teh nu lain gitu mah. Teuing apa mama? Awas. Astagfirullah. Kunaon budak teh nya? Astagfirullahaladzim. Woi. Eta jaket woi. Jaket. Allah. Marawan-awan euy. Abi nyandak ieu. Sumnya ieu buah ngasaan nu maneh? Abi nyandak ieu. Ngasaan ah. Teu ngeunah geuningan. Menang wae ah. Yang geus dahar we. Ini pisan ya aslinya Ya, mending seger pisan. Kemana seger pisan. Asli halus nih. Aduh, sakedap bah. Aduh, cari gue teh CF gini. Hadi. Kulaan mah? Hadi, nyokon tali gue juga kalau mama nangis, sarangnya pastikan. Oh tadi gongkol? Ya. Mohon. Siap. Assalamualaikum. Salam. Oh, sih. Mani badai nyungkan tarigu? Oh, mohon. Ya tadi si mama geus nelpon. Nya mani. Ini si mama. Aduh, nih hatur nuhun ieu pastikan kasih mamanya. Itu non mani. Ya, kami. Assalamualaikum. Iya mah. Mama Nani. Nuhunnya Hadi. Iya sama itu titipan akang lu ngomong na Silvi. Punten. Oh, kamu Silvi. Kamu Mina? Ya. Oh, Nuhunnya. Hadi, dia pang pasikeun ka si mama. Mohon. Jadi si mama sama Mama Naifi. Nuhunnya. Iya yuk Hadi. Assalamualaikum Ma. Salam. Tisa ieu di mamahna Hadi. Ieu pang pasikeun ka mama Ayu nya. Ka Mama Ayu? Heeh. Pokoknya mah. Ya. Yuk, Teti. Neng. Ibu saur mama. Ah, Neng naon di repot-repot hatur nuhun atunya. Saur Mere ya. teh canggung hungkul atuh. Ayo Neng ke situ Mana emang di BRT loba nawan. Eta mah. Itu satunya abi wih heula. Ya Neng. Ya. Y sama dengan salapan min hiji. Ieu teh min atau plus teh? Kerjakeun we. Kieu teh. Aslina nu balik. Mun lain min mah plus teh. Sakiran poloho mah kudu dek diajar.
ningali ka darari ya. Ayo orang potong. Sekarang orang pakai laya. Oh, bener-bener. 1, 2. Sekelewang deh. Ya sok, sok. Yuk. Ganti kaya, ini ganti kilo. Ini 2 kilo ganti kaya. Ini tinggal jelasin. Muka 2 lucu. Ya lucu pisan eta. Ayo Nabil ah. Sok. Ya. Sok. 1, 2 kilo. Ganti gaya. 1, 2 kilo. Ya pisan ini. Ayo Nabil. Sok. Ganti kaya. Pisan eta halus euy. Abian lah, ini abian. Hiji, 2. Ganti gaya. Nih, dulu. Nah, tinggal ini. Nah, acis teh aya 100. Mana si bapak can pasihan deui jang belanja. Tega. Pari, Pak. Kulan mah Ninggal acis mah teh 100. duka, rumah kita tadi ge diajar. Ani. Kah, aya naon teh? Kayak duit si mamah teh leungit. Duka tuh teh nah jadi ka Ani. Naon mah da acis mah ku Ani. Nya teh naon atuh nya itu rumah asma da ngomongan naros hungkul. Atuh mah da si teteh nak kitu wae ka Ani teh. Nya tuh sampura we si teteh. Aduh, asa teu ngana hate. Kunaon nya? Kepikiran budak wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Nin. Masuk gue sini ke dia. Iya, Nin, sini, Nin. Kumaha Bu, Damang? Nih. Kumaha empi damang teh selami itu pependak nin teh. Nya alhamdulillah Nin damang. Alhamdulillah atunya ai kitu mah sono nin teh. Sami empi ge sono ka Nin. Ih nah empi teh ayeuna mah jadi begal. Teh dibere dahar kitu ku si mama. Henteu atuh Nin sakieu mah teu begang. Alhamdulillah tercukupi. Komo si Mamang ngusahakeun pisan jeung empi teh. Sakeun siga kumaha ai ipi tinggal tah imah ge siga kieu. Bu, Abi emang miskin, tapi Abi usahakan ke budak mah, Abi bebelaan tedahar, meh budak kalaparan. Boga minanku geus puguh siga kitu kalakuana. Ieu deui incu ngadon ngiluan. Terus nanaonan atuh nin ka dieu teh? Non nin omongkeun mah fakta ya, emang kieu imah teh. Mung narimakeun pisan. Kamari mertua Abi geus ka dieu. Ayeuna si Mamah rek bade ka dieu. Kumaha nya si Mamah teh khawatir. Assalamualaikum Mama Ani. Waalaikumsalam. Nya aya naon ieu teh? Mama Ani punten, manawi aya 100, Abi jalan ieu tapi tak acan ka ijal sadayana. Astagfirullah ya Allah. 100 abdi teruskeun heula ka Bapak. Hapunten Mamah Ipi sigana abdi teu tiasa masihan nambut ku sadap abdi ge nuju saresa. Oh, teu sawiyo, satu nuhun atunya Mama Ani. Hayu atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Mama Hadi. Waalaikumsalam Ipi. Mama Hadi punten, inu abi bade ka dieu ka geto. Abi ari minu abi hariwang, Mama Hadi aya 100. Mun da aya ge teu nanaon. Aduh, ya Allah. Aya mah, aya sakedapnya cenah ke atas. Mah, teh nambutna 100-nya. Alhamdulillah Mah Hadi hatur nuhun. Ieu aya huwi kanggo Mah Hadi. Aduh teh sawios mah hatur nuhun Ya, ya. sami-sami. Ieu punten, ieu abi icalan huwi bade meser moal. Aduh, itu sadayana sabaraeun mah Ipi. Saikhlasna 20.000 oge teu nanaon. Nuhun atuh mah Ipi, ku abi dipeser sadayana sakadapnya. Ya, atosna. Aduh, ageng pisan teu aya angsuran. Insya kanggo Ipi weh. Hatur nuhun pisan ya. Ini sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayeuna kan ulang tahun teteh. Ieu bapaknya nak kue kanggo teteh. Hatur nuhun Bapak, teteh resep pisan kuehna. Abang mana sih buat dihijikeun ulang tahun kan ani geus ngomong ani tahun dia mau dihijikeun. Ini enggak ulang tahun kan dikudu direbutkeun wae atuh kunaon sih? Satu neng, desami wae ulang tahun mah. Kumaha caket tanggalna sareng si teteh. Pura bapak kayak tahun harap membagikan dari ulang tahunna. Ting bapak mah bohong wae. Janten ayeuna arurang dek diajar hiragana. Hiragana teh aya agyo, kagyo, sagyo, tagyo, jeung nagyo. Sok ayeuna cobian maca nu agyo. Ayeuna teh rup kagioeun nya teh. Ieu teh ka ki sa Baca nu balik. Geus mana mah salah wae, kaitikeun deh. teh sagyo sa shi su se so. Yuk. Berarti ayeuna tageueun nya teh. Eta, ci, su, te sareng to. Ayeuna bila ya? Ayeuna nu nagyonya teh. Na, ni, nu, ne, no. Tadi nu dibacakeun Anima salah. Sok ayeuna bacakeun ku Depa we kagiona. Siap teh aya ka ki ku ke ko. Dinten ayeuna mah tos cekap sakitu wae. Dilajengkeun minggu payun nyieun kalimah. Hatur nuhun teteh. Sami-sami sok geura aruih. Pak, ngeluih. Nuhun nih. Mak, minta ngobrol sama Bapak. Amun hayu teh. Nah, ya ane sareng hayu ini lagi. Bapak Ani. Disawios orang ngobrol-opatan mah di dieu. Amun atuh hayu. Pak, aya impian Bapak naon? Ada impian bapak mah yang barudak sehat, sukses. Ya non deui berarti ka yang kukulot salian eta mah. Ai Bapak Abi kitu oge teh nya. Pasti nu ngaranna kulot mah bakal gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ani. Aya naon ieu rame-rame? Ya biasa barudak. Sok mana cali. Sabab nyarioskeun nu tadi, abdi jadi sono ka Bapak jeung emak. Doakeun we Neng kalau tenang di alam surga. Tapi abdi mah sedih, Pak. Sabab abdi mah tos ditinggalkeun ti leutik keneh. Pileuheung maneh-maneh, coba urang teu nyaho pisan. Heuneu atus wadep ayeuna mah anu ayu depa anggap we bapak teh bapak sorangan. Mun happy ceritaeun ka bumi, amun teh maulah ka bumi dah ngeureunnan bumi bapak. Terus we Neng ayo enang orang gue terus nyanyi. Aja kerencengan Neng. Mayunya. Kadenya di jalan kade. Ayo Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayu kalebet, Mak. Mana
Nah, ka dia teh ngabarkeun heula ka Agni. Mata hariwang kepikiran wae Agni, aya pika caritain teu. Aya mah alhamdulillah abi damang, IPOG damang. Ayeuna mah kumaha damang? Alhamdulillah damang. Alhamdulillah atuh. Iya, abi aya rezeki meser kue, tapi ngan sakedik teu sawios mah. Aduh tong repot atas we jang Agni sareng Ipi. Teu sawios mah ieu. Nya atuh hatur nuhun. Sami. Pamit halanya, iya ya sakedik rezeki. Ama apa Agni keur butuh atos. Nuhun pisan ya, Mak. Nya, ma balik halanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Hadi mana kan lebar? Ini saya Mama Hadi. Mama Ani, nah ayeuna mah amun nuju ngariung teh asa ngahulang wae. Abi teh di pasien terang ku dokter Mama Hadi, abi teh menopause. Teu sawios atuh Mama Ani, teu kedah pikiran, berarti teu kedah mikiran hamil deui. Atas cukup marenya gaduh anak 3 ge. Nya sih. Si Ayu kamari ewenya cerdas cermat. Tuh udah ngaran lagi lomba. Geus bae lah ngaran lagi lomba. Geus we hayu urang jajan lah. Iya tuh. Anu bunga deui jajan. Neng, Sahur mama bapak menuju damel. kemudian bapak nengnya, bapak tuh sengaja jamkeun. Terus sawios bapak doakeun tetehnya sukses di kota. Hatur nuhun bapak, teteh angkatnya. Assalamualaikum.